Mana gitu. Jadi alasan keur nu geus ngarti geus apal kana aturan hukum dina lembah ninggalkeun ngamalkeun kana eta pangartina. Wa masalul jahili jeung ari perumpamaan anu bodoh. Ari perumpamaan anu bodoh al muqassiri anu gagabah anu lalawora fi talabil ilmi dina neangan ilmuna. Artina bodoh teh memang ngahaja da ilmuna kitu di teangan. Lain eueuh pangajian loba ngan loba alasan we. Ayeuna hujan isukan tamu isukan deui nyeri cangkeng. Ayeuna mah kieu eno palurah ngumumkeun di desa pembagian duit 5 miliar ewang jam 2 peuting. Nyeri cangkeng jadi alasan mah. Oh lah tuh Haji Opik keur nyemprot di sawah ngadadak mangkat balik heula. Gitu. Alasan teh eta keur nu lemah diberi alasan teu pira teh jadi alasan. Diibaratkeun cenah jalma nu bodoh al muqassiri anu lalawara fi talabil ilmi dina neangan ilmuna. Ilmu nu kumaha al wajibi anu wajib alaihi ka itu jahil. Udah teu loba ilmu nu wajib diteangan ku urang teh. Tina sakabeh ilmu di alam dunia teh nu wajib teh iwal ti 3 rupa. Nu 3 ge teu wajib kabeh. Kur sebagian ilmu keur ngaberesan ibadah urang, keur ngaberesan hate urang, keur ngaberesan keyakinan urang. Fikih tauhid tasawuf teh nu 3 rupa eta. Eta mah teu bisa ditawar ku sarerea kudu dipelajari. Tabisi urang gitu, teu ngarti kanu 3 eta berarti jahil teh. Bodoh urang teh. Teu ngarti kanu 3 tapi bodohna ngahaja dijieun. Da buktina geuninganan ti kamari oge naon cenah? Teu perlu biaya anu mahal. Ari sakedar neangan ilmu anu wajib bungkul mah. Justru anu mararahal mah eta nu teu wajib. Ditariangan nepi ka ratusan juta, nepi ka miliaran, hayang nepi ka jadi teh. Ari nu ieu mah da teu mahal atuh. Asal daek mangkat. Sugan dipungut biaya rek ka majelis taklim teh. Eta ge datang koropak ngaliwat bari 2000 bari ngutruk deui. Teu pira gitu padahal ilmu Allah eta teh. Nu teu bisa dinilai ku harta benda. Tah jalma anu bodoh, anu lalawara dina neangan ilmu nah hartina teu daek ngaji. Kamasali abdin eta seperti hiji abid, hiji bujang. Kamasali abdin eta tetap seperti abid arsala anu ngirim ilaihi ka itu abid saha sayyiduhu dununganana itu abid ngirimkeun kana naon eta dunungan ka abid ka bujangna teh kitaban kana tulisan atawa kana surat di jerona aya perintah aya larangan. Ya'muru anu marentah itu sayyid anu marentah eta dunungan hu ka eta abid ka bujangna pihi dina itu kitab dina eta surat teh marentahkeun bi asya'a kana sagala rupa perkara kana pirang-pirang perkara. Umpamana bujang teh dititah balanja ku dunungan ka mana ka pas ieu catetanana wayanha jeung nyarek jeung ngalarang itu sayyid ka itu abid pihi dina itu kitab dina eta tulisan teh nyarek an asya'a tina pirang-pirang perkara ieu nu kudu ieu nu kade. Ieu mah wayahna yeuh. Kudu dipigawe, ieu mah nu ulah yeuh. Da urang ge kitu pan boga dunungan, rek boga dunungan di pabrik atau boga dunungan urang gawe di sawah meureunnan. Ieu mah meunang ya nu kieu-kieu, ieu mah ulah yeuh. Aya nu kudu, aya nu ulah gitu. Ternyata kumaha sakitu geus dibere aturan.
geus aya undang-undang na dirinya palam yandur tuluy teu ningali itu abid bidalikal kitabi kana itu tulisan teu di tempo-tempo acaan boro-boro ngajalankeun eusina nempo kitu hayang ya perumpamaan jelema nu teu ngaji Allah teh ngalungsurkeun urang teh jeung undang-undangna aya kewajiban aya larangan aya nu haram-haram teu hayang-hayang acan nempo undang-undang Allah na oge ya urang ka pangajian teh ngarah nyaho aturan kajeun dipigawe tapi teu cocok jeung aturan nu ditah gawe boro-boro menang gaji nu kitu mah paling dipecat meureun gitu ari unggal bulan hayang menang gaji 6 juta di pabrik eta teh tapi barang gawe sakarep sorangan kuruna ukuran segede peureum ieu mah nyieun segede bitis seperti nate karep sorangan we walam ya'rif jeung teu nyahoeun itu abid mak kana perkara pihi anu tetep ieu mah pihi dina itu kitab heuh nyaho kana eusina teh dan nempo ge teu hayang aslan kalawan sama sekali teu nyaho si surat eta teh nu padahal ma'al kudrati bari tetep sarta mampu ala dalika kana itu nador kana itu ningali pangna teu nyaho nama sabab teu ditempo suratna oge pangna teu ngartina mah hirup teh sabab teu daek mangkat ka pangajian padahal mampu mangkat teh da pangajian teh digireun imah atuh nah seperti na ye perumpamaan disarwakeun jiga kieu cing kira-kira mun urang boga bujang kawas kitu sakitu diberi nyaho teu hayang nempo-nempo acan surat ti dunungan teh padahal aturan dirinya aya di dinya ieu balanya teh tah ieu kudu nu kudu dibeli teh ieu man ulah dibeli mah ye ternyata ari nu ulah dibeli ari nu kudu dibeli teu dibeli balik teh pantungtungna duit bea karakah naon teh ku kami teh pan hirup anjeun teh dirizkian ternyata dititah salat dipigawe tapi teu cocok jeung aturan salat dipigawe nama tapi teu cocok jeung aturanana atawa sama sekali teu ngagawean ieu mah ngaji henteu digawean salat henteu komo eta mah meureunna leuwih ambek pisan dunungan teh litamakunihi naon sababna pangna manehna mampu kana nempo litamakunihi karena mampu karena kongangna itu si abid minhu tina itu dari da piraku teu bisa nempo atuh tinggal mukakeun eta surat ngan teu keyeng mukana oge da babari talabul ilmi teh teu hese teu kudu make biaya teu kudu naon atuh tinggal mangkat teh teu keyeng eta nah hiji jalma anu nomor hiji teh anu teu aya udur pan ari nu pertama bahasana teh naon la udro li jahilin pitarkil ilmi teu aya hampura pikeun jalma nu teu ngarti kana urusan agama pitarkil ilmi dina ninggalkeun ngaji pitarkil ilmi dina ninggalkeun ngaji nu kaduana la udro li alimin teu aya hampura pikeun jalma nu geus ngarti nu geus ngaji dina lebah naon pitarkil amal bi ilmihi ninggalkeun amal kana ilmuna hiji mah ninggalkeun ngaji sabada urang geus ngaji teu aya hampura lamun urang geus ngaji geus ngarti tuluy urang ninggalkeun kana pangarti urang dua rupa ieu teh nu kadua cenah wa masalul alimi jeung ari perumpamaan anu ngarti anu geus ngaji ari perumpamaan anu ngarti alladzi anu lam ya'mal anu henteu migawe ieu ladi anu teu ngamalkeun itu ladi bi ilmihi kana ilmuna itu alladzi jalma ngarti tapi teu ngamalkeun kana pangartina eta teh diibaratkeun kama saliman eta tetep seperti jalma sarua jiga tadi bujang keneh nadoro anu ningali ieu si iman ieu bujang ningali pi kitabi sayyidihi kana tulisan dununganana itu mah kana surat ti dunungan ari nu mimiti mah teu ditempo-tempo acan ari nu kado mah ditempo ditingali artina dititah ngaji biasa mangkat ieu mah
sarua jeung nempo aturan ti dunungan. Wa alima bari nyahoeun, wa alima bari nyaho itu siman ti eusina bujang teh abid teh makana perkara pihi anu tetep ieu mah pihi dina itu kitab dununganana dina surat teh kanyahoan aturanana oh ieu nu wajib ieu nu teu meunang ternyata sakitu geus apal palam yam tasil tuluy teu nurut itu siman teu nuturkeun siman teu mengikuti lisaiin kana saperkara min awamirihi tina pirang-pirang parentahan sayyid sakitu geus apal parentahan Allah teh oh geuninganan salat kawajiban urang dina jero salat teh aya 17 rukun salat aya 8 syarat salat tuluy ku urang teh sakitu geus apal apa deuli teuing lah asal salat teh sakitu apal. Jadi lebah ngamalkeun di dieu teh urang kudu naon kudu apal ieu pan ieu teh cenah teu aya hampura pikeun nu ngarti dina ninggalkeun ngamalkeun kana ilmuna. Ilmu nu mana nu teu disebut teu aya hampura teh da ngamalkeun ilmu teh pan ilmu teh teu kabeh wajiban aya nu sunat ari migawe ilmu sunat eta teh kewajiban apa ngaranna ge sunat berarti anu lebah hukumna teu aya hampura bakal menang ancaman dina lebah ilmu-ilmu anu di jerona eusina kewajiban unggul da eta pan ngaranna ge hukumna ge wajib atuh ari barang wajib mapan teu aya hampura lamun urang teu migawe diancam beda jeung pasunahan matak lebah dieu pasunahan aya rada unggul teh lain berarti ngarendahkeun wajib sabab naon jelema migawe wajib terkadang dorongan ngagawean wajib teh sabab sieun siksaanana dalam untuk wajib-wajib teh salat subuh teh moal aing teh teu itu ngan ku sabab ieu mah wajib diancam jadi we daek ngagawean sementara ari dina pasunahan ancaman teu aya ancaman subuh lamun teu tahajud lamun teu doa tingalikeun siksa kami maka ngagawean teh atuh ieu mah dorongan atas dina dirina jadi teu kasebutkeun jajauheuneun dina paksaan gitu lah memang aya mimiti mah dipaksa heula nanaon oge nya dipaksa heula beurih aya ngaranna ge dipaksa mah lillah kalilan pan menta sorangan eta naon ngamalkeun sunat-sunat gitu teh jadi sagala rupa gedana moal ujug-ujug urang teh ngeureuyeuh istiqomah kudu dipaksa heula termasuk ngaji sok ngaji ge ciraheng biasa tara tuluy diajak ngaji ai kitu teu berat encan era mah eta nu paling mutuk-tuk pisan mah era biasa tara hadir jujur aya kisieun ditanya atawa geus sababaraha poe tara ngaji tuluy rek miluan deui opan burat deui teh mimiti deui kudu dipikeun tah mah jelema pikeun ngaji aya di dieu ya tuluy kumaha cenah walam yajtanib jeung henteu ngajauhan itu abid sakitu geus apal surat jadi dunungan aturan-aturanana manehna parentahan eta dunungan teu dipigawe walam yajtanib jeung teu ngajauhan itu abid li syai'in kana saperkara min nawahihi tina pirang-pirang larangan sayyid larangan dunungan cek dunungan teh wayahna ieu mah ulah alati anu nakso anu nganas itu sayyid alaiha kana itu lati eusina lati teh parentah jeung larangan geus ieu mah geus jelas dunungan teh ieu nu kudu dipirek kunon kudu dipigawe ieu nu teu meunang geus jelas eta ieu pi kitabihi dina suratna itu sayyid dua nana itu migawe eta ya hiji nu bodoh imah mau ngaji nu kadua mah nu ngarti mau ngamalkeun ya dua nana ya tah cenah pangdur tah kudu mikir cenah anjeun kudu mikir cenah anjeun rahimakallah
rohima muga-muga ngarohmat ka anjeun saha Allah amin. Hal taro naha ningali anjeun cenah anjeun taksiron kana kalalaworaan, taksiron kana kalalaworaan asnaa anu leuwih goreng min taksiri hadainil abdaini, lebih goreng tinimbang lalaworana ieu dua abid. Ieu diumpamakeun na bujang asak goreng patut na eta bujang duana lagi goreng patut teh pihaki sayyidihima dina hak dununganana itu abdain dua abid kasih da goreng patutna ieu nyaho tapi tenuturkeun aturan dunungan nu ieu mah boro-boro nyaho nempos surat eta hayang acan leuwih dora ka mana leuwih belegug mana kira-kira urang pan ngaji geus ngan urang teh ngamalkeun pan sok rada heueuh kitu tah ayeuna daripada cenah ilmu teu diamalkeun diibaratkeun bagikan pohon tak berbuah cenah sapertina yo bagikan mending teu ngaji sakalian pohon tak berbuah mah masih kene bisa di alas suluhna sanajan buahan ge lain pan kitu dauhan salah saos dauhan Abu Ya'muh tadi umpamana urang neangan ilmu hayo wae tuluy can kaamalkeun lamun urang neangan ilmu diibaratkeun can diamalkeun jiga tatangkalan buahan sing inget tatangkalan najan buahan bisa dipake nyiuhat tangkal oge bisa dipake suluh aya keneh manfaat aya keneh bahkan son Imam Hasan Basri wa minal amali ayu alimahu ghairahu termasuk ngamalkeun ilmu teh di mana-mana urang geus boga ilmu ku urang mah teu kapake tuluy ku urang teh diajarkeun ka batur. Jadi teu kasebutkeun naon atuh da urang teh nya samemeh ka batur teh kudu diri sorangan heula ibda binafsik alus nama kitu memeh nitah ka batur teh gawean heula ku sorangan atuh da ku sorangan teu dipigawe bisi kieu ayeuna urang teh peperihkeun ku sorangan teu dipigawe nah ka batur jadi entong ngawuruk atuh da urang can bisa naon ngamalkeun kana ilmu urang maka geus mah ngawuruk entong we sakalian atuh jadi panduanana ge kewajiban hiji urang teh wajib marentah kana diri nu kaduana wajib marentahkeun batur sabisa urang amalkeun ka batur jika urang pan nya boga budak ari budak tugas saha diwurukanana tugas kolot ngawurukan segala rupa aturan agama termasuk sholat wudu jeung sabangsana kolot na teh tara sholat boro-boro wudu sholat taranya cing kira-kira ku sabab kolot tara sholat nyaho ilmu sholat nah ngawurukan budak kana sholat jadi henteu geus teu kudu lah percuma ngawurukan budak urang ge sudu maksa tara sholat atuh dorakana jadi dua geus puguh sorangan teu sholat budak diwurukan deui jadi double mata kumaha cenah aya eta teh naon muru bil ma'ruf wa illam takun taf'alu wanhau anil munkar wa in kuntum taf'alu tawara nu patah kadinya wae parentahkeun ku anjeun kahadean wurukeun ilmu nu anjeun nyaho wa in kun non wa illam takun taf'alu sanajan anjeun can bisa migawena mun ibaratkeun ilmu sanajan can bisa ngamalkeunana sabalikna wanhau anil mungkar carek ku anjeun pamungkaran aya pamungkaran di antara pamungkaran teu bisa ngamalkeun ilmu begitu tah urang nyaho salat kewajiban tapi urang teu daek salat tetep najan diri sorangan teu daek salat ka budak mah tetep kudu nitah kudu salat gitu bapak tara lain deui bapak mah ka budak mah ulah tetep kudu nyare kudu nitah lebah nu larang nu dilarang-larang nu teu meunang non tetap kudu dicarekeun lebah nu wajib-wajib tetap kudu diparentahkeun najan urang teu akur jeung tingkah laku urang memang ari alusna mah nya urang nu ti heula ngagawean supaya parentah jeung panyare urang teh didenge ngan kitu unggul tapakna mun naon rupa nu diparentahkeun ku urang ge teu migawe moal pati didenge ku batur tapi lain berarti ngagugurkeun urang marentah tetep amar
ma'ruf mah kawajiban, urang ngagawean kawajiban, marentah batur ke kawajiban, eta dua kewajiban anu beda. Henteu gugur. Apaan cenah baheula lagi aya cenah anu nyaritakeun. Jadi dina waktos Kangjeng Nabi Mi'raj, ieu ulama ditafsiran. Aya golongan jalma anu letahna teh diguntingan. Umat Kangjeng Nabi ieu teh ternyata pinter ngomong tapi tinggal laku teu akur jeung ngomongan. Eta kumaha nyambungkeunana jeung dawuh Kangjeng Nabi nu tadi? Parentahkeun najan anjeun can migawe, carek najan anjeun osok. Cek ulama anu nafsiran eta aya golongan jalma khutobah, golongan jalma nu pinter nyarita sementara tingkah lakuna teu cocok jeung saha nu diomongkeun, eta teh disiksa mah lain tina lebah nyamijaan ka baturna, lain tina lebah ngajarkeunana, tapi tina lebah manehna ngagawean dorakana disiksa mah. Jadi ulah nepi ka urang ngaleuleskeun urang teh ada urang baru masak rek nyaritakeun duha ka ibu-ibu urang tara sepertina ya mau diajarkeun keun bae nyerak rek nyaritakeun tahajud rek nyaritakeun salat sunat sabangsana jeung puasa sunat urang nage tara mau diomongkeun atuh minimal ari dibejakeun mah ka batur tuluy ku batur dipigawe batur teh moal nepi ka bisa jadi menang ganjaran lamun tanpa urang jadi perantarana maka kabeh ganjaran nu dipiga ku batur ka urang kabeh ka ustadna mah tara udud deh tak kitu hungkul kehebatan ilmu teh cenah matak pun guru nepi ka napakuran Imam Syafi'i jiga kumaha ganjaran Imam Syafi'i cenah nepi ka ayeuna tahun 2025 ti tahun harita anjeunna ngantunkeun 204 Hijriah leuwih ti 1200 tahun ngamalkeun ilmu anjeunna kabeh ngocor ka anjeunna sadaya terus hasil mikir anjeunna teh tuluy petek-tek urang ayeuna teh urang namah teu lain patik teu kasebutkeun ahli amal ngan eta urang teh boga budak hiji nepi ka jadi eta budak teh sapertina teh tuluy anjeunna ngawurkeun ka etana akhirna santri-santri budak urang teh yo apal wudu nanti budak urang padahal budak urang nanti urang terus santri-santrina boga santri deui ngawurkeun wudu anu ti urang teh terus ngarambat datang nama ka urang mata eueuh deui cenah panghebat-hebatna termasuk pangkawalat-kawalatna ngomongkeun kiai sing waspada cenah ya mata luhumul ulama sumun qatilun cenah ulah wani-wani ngomongkeun ustad mah ulah wani-wani udah eta ustadna diomongkeun sabab naon doraka ahli ilmu mah sanajan loba oge nalika menta hampura ka Allah bakal diheulakeun aya jelema tara ngaji nu ieu mah rajin ngaji da unggal peuting ider jagat wae nu sok ider jagat noong sampai 40 kali nu tara ngaji sakali manehna ngiluanna teh nyieun dosa teh tuluy duanana minta hampura kalau istighfar maka Allah bakal ngaheulakeun eta nu sok unggal peuting ngaji naon sababna ngahormat kana ilmuna ngagungkeun kana ilmuna tah mata kieu gitu lain berarti nitah nong ye saking agungna ilmu gitu mata panggoreng-gorengna cenah urang nyaritakeun aib adalah nyaritakeun aibna para ahli ilmu para ahli ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antazuqana wasi'a wa antarzuqal amana abitawassul sana beritawasulku pengurukan Mugi Gusti Allah rizkian kajembaran